Cenghar kieu euy awak. Untung dahar heula bieu euy lohor lah. Bakal kuat ini pun ka magrib. Lol. Dek kemana mana Din? Tetanya we maneh mah. Asli namanya dek kemana? Ada ka ditu euy rusuh. Beki lu mah ngabuburit. Mau ngah rusuh. Siapa diajak ngabuburit teh mumu. Jamu astagfirullahaladzim, maka ganggu kamari jadi ingat masalah dipikir kalau lompat orang dipikir-pikir orang nambet kudu lompat ya. Aduh, daripada keganggu ngabuburit kira jamu. Tohar, kenal mana Tohar? Iya kena aja ngadu genot. Main HP wae imane. Puasa tuh? Puasa atuh. Bener. Daripada nyawa HP, geus tuturkeun abang ngabuburit yuk. Ngabuburit ka mana? Ayo tuturkeun abang. Ini kena aja rame-rame. Coget pangankeun senal teh boga senal. Ka mana? Muriling we ka imah lemur pan sok aya tamu tah cokot ku maneh senalna. Maling. Atuh maling kae lamun maneh aya nanaon ku dibantuan. Kapangi ku saha? Ku dihantemna mah sok tukang bobok tukang sate ngan henteu we tukang bobokan rok mah. Dengi sia teh atuh lingah ulang juk gini buru. Cenah atuh. Aya nanaon mah beja ka dijabret gua. Iya, ada dia ya. Woi. Oh no. Si Kosip. Kosip. Ada tadi godin teh. Teu bang keur si beungeut. Teu bang katanya manukan manuk teh sopan. Jadi kudu si beungeut. Sugan teh keur godin teh maneh. Lain mah keur kumaha ku teh manukan ieu. Bahaya tuh. Ari keur si beungeut mah. Lol. Terus maneh enak urang ngilu ngabuburit jeung abangnya. Ka mana? Ngabuburit. Sok weh. Buru aya sakeudeung. Tuh bang. Buru sakeudeung ngilu. Ayo atuh. Coget sing berhasil urang geus senal. Ngejablah ieu mah euy. Yut, beneran mana? Kemana mana? Dok rek ngabuburit. Share ngabuburit kos nu puasa weh. Urang mah kieu-kieu ge puasa. Kamari mah kabawa ku maneh weh. Sia menembleuhkeun ke bawa ku urang. Geus salat can nek ngabuburit teh. Geus atuh urang mah salat mah. Sia salat iraha. Ngabuburit we teh salat keur ke bieu adan. Hayu buru salat teh. Nah, maneh geus tobat. Biasana ge ka urang maneh ngajak maling. Geus maling-maling buru teh. Tobat salat bang. Ngabuburit ke salat. Aduh, anjir kalung sakieu euy. Nih tasih Tina di sini kamari cukur poho Tina, sini. Ya. Dieu. Bae amang mi orang. Bios. Kamari amang teh nganyuknya ka tukang cukur ipang bayar teh. Si amang mangerakeun. Mending kene nganyuk daripada maling. Maling. Mang, Tina sareng Tini bade naros. Mangan naros naon? Ari kamari. Tilas mie, kopi, udut, tilas saha. Si Mang Kobra gawat eta. Rencangan kamari teh. Oh. Serencangan. Teh amang godin teu. Boga abah amang mah tara kabawa pusaka baka. Jujur atuh Mang. Aslina amang mah sok membawa. Eta mah bicing bohong tuh Mang. Kan bae atuh sakali wae mah tidak naon. Lilis. Biasa calik didinya. Mangga. Lilis sehat? Alhamdulillah sehat Ari Lilis istirahat di Bandung tadi yuk. Atau samingguan Terus nunggu. Nuhun. Lah tiga Lilis we Lilis.
Hanya sok gombal ama. Leres lis gelis ayo nama. Biasa wae Luar biasa tapi Lilis mah. nah gitu. Lis. Biar kamu baca. Can Lu leres Lilis. asli Kumaha mun daftar kalau daftar jantan naon jantan kamu kali Lilis jadi bodyguard tuh. Mas ya wae. Data di ayah mah moal aya keur Lilis. Kumaha Lis? Kumaha tuh ada bingung. Bingung kumaha da mah geus yakin kali Lilis mah geus bakal setia. Nu leres Leres mah 2000. mana bukosna Kita dibuktoskeun lah. Ringkinya satu kangen teh berlaku curang mengkhianati ka ieu teh. Kamari ngomong dina motor rek narima ka aa. Geus kecewa tah. hewa tua ku abi jelaskeun heula. Geus solis, geus anu kudu dijelaskeun deui. Tega kepadaku, kau hancurkan hidupku. Di mana rasamu, di mana letak hatimu? Kala tua antosan. Kan hati gombalan bebeakan. Gua batur. Suka dari kabogo si Karnadi. Yang deui isuk mah anu leuwih geulis, demplon bahenol. Wah, nu ciga gitar Spanyol seorang naga moal ele. Naga cager cukup cagerna ngarebut ka bogoh aing. Mendingan geus lah sakalian kitu si eta mah kudu diportas ku urang. Ngegering satemuna. Tapi ketang bae da cocok seorang pengkhianat dengan seorang tukang selingkuh. Tapi bayalah awal mah loba nu leuwih geulis ti si Lilis. Balik kapaksa kudu leumpang ya pisan duit bener bikin ka kosong kieu Mang, aya naon tadi heula sakedap. pasti mereka ongkos naon atuh naon itu Iya di si mama acis atis naon kanggo ongkos. baik biar mah repot atuh teh masih ongkos segala Si amang mau ongkos ulah tapi dicana. namina rezeki mah ulah ditolak mun aya masuk tambahan deui nya tuh amang hilanya Rusuh, salah mulai tuh dihilap. Pokoknya mah lama yang naon, kamu yang tadinya kampung. Yo, assalamualaikum. Lah. Oh tenang, atuh salat. Ayo buru atuh. Buru. Jut. Naon, Naon ieu? Cih, kamari snalu urang ieu euy. Iya we aing aya pake lah. Di mana ka? Nalu Pak RT mana? Bae nu urang leungit, nu RT ku leungit semua. Ayo tuh buru. Astagfirullahaladzim. Nah ieu semua. Seorang RT kapalingan senal, teu narima aing mah detkeun ieu mah. Tuman ieu mah kudu diupdatekeun Mali senal di bulan Ramadan deh. Paksa kudu baliknya kayak aing mah.
Kala euy. Ngomong-ngomong capek. Kudu eureun heula gitu. Sim. Kurang update heula aya nama euy. Sok atuh Bang update. Kurang pepacoan heula. Kohar belah dinya. Naon atuh ka dia teh? Cicing, kurang update engke sedeng deui nya. Keun. Gayana. Kieu ya tak kieu. Ieu. Tadi deui. Atuh. Puru kana Bang. Yes. Gaya tuh. Gaya tuh. Cik atuh update keun. Siap. Kala. Sim. Tingali euy. Naon ah? Parete update. Senalna kudu maling. Jauh ti sifat Rasul pisan. Kersak. Kala. Moal si Karnadi jadi deui moal euy. Bawa-bawa atuh Bang. Pirakunya euy. Kurang susul euy. Yuk. Tutuman neun pisan. Tunggu buset teh. Mau lancip kurang mau bager. Atuh bayu. Senang. Tah, dengan mana menang salah di mana euy? Sia tuh Oh, bener euy. Coba. Sia mah mau kesenal. Gede tingali. Bawa lempangna ge koplok. Sok ka dieu tong dieu naik buru-buru. Amankeun Kade, amankeun. Nah. Itu si bangku berarti. Aduh, euy. Berapa luit? Kamaran. Ya ngapring tiluan jut. Sim. Si Uyut jeung si Arok di kamaranna nya. Itu ah, terus bener, bro. Bener. Kamaran ya Bang ngapring. Mana ieu? Bakal aya obrolan itu euy. Obrolan naon Bang? Ayo urang ngobrol di desa kedah yuk. 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 Di dieu tah. Di mana Bang? Di dieu. Kalau di lowong atuh. Kira Bang di dieu ah. Genahan juput alus. Bae tuh ya. Udah ka dieu heula, Dok. Ngobrol kena naon teh Bang? Abang tadi kamu burit. Tadi teh. Keur istirahat buka HP. HP kumaha? Ningali updatean Pak RT. Hai naon ge? Naon? Pak RT leungit senal sih euy. Astagfirullahaladzim. Di mana ya? Benernya. Di mana? Di masjid. Sarua Si Adoke leungit senal Bang. Aya leungit. Salat kudu maling. Teu aman kampung ayeuna mah. Iya ya Bang, ayeuna mah. Masalah kamari mah nya awe hampura ya Bang nya. Awe mah da eta mah. Bisa disebut racun dunianya awe mah Bang. Saya nu kudu dimusnahkeun mah. Bener. Racun kampung. Bangsat senal. Senal geus kudu maling. Ta eta. Kamu barang berharga. Bener kudu di. Ieu mah kudu disikat Bang. Ayo atuh ah. Ieu mah kudu diselidiki. Ayo harang selidiki. Ya. Ayo. Siap teh. Ayo siap. Hajar.